Dongeng tuan-tuan ini mah. Duka tuan-tuan di Arab, duka di Mesir, duka di India. Ta aing ngaran anakna teh sahanya lah. Kemudian orang mah Udin gitu nya. Kudu tah eta. Eta mah. Eta mah lain kuna naon. Ditanya ku guruna. Iya. Pertanyaan sejarah. Udin, Cikuruna, siapa yang menandatangani naskah Linggarjati? Cicing nggak loh. Udin, siapa yang menandatangani Linggarjati? Cicing. Udin, siapa? Cerik, nepi ka balik. Aduh. Di Cikuruna ngadon mewek budak datang ka kolotna, dilaporkeun anak tuan begitu eta nyawa teh kolotna mah. Mana Udin? Panggil datang. Hareupeun guruna tem dicarekan ku bapana. Jangan bikin malu abah. Lamun mana bener nu nandatangani sekalian teh. Terus terang ka abah. Cikuruna paingan kieu mah. Sia atuh lieur. Mabok katanya. Sia nu lieur ya patut nya mana nu nandatangani. Ngaku ka abah. Tah euy. Dongeng teh eta. Nya atuh da urang teh kitu. Aku ingat di Jakarta banyak. Oh iya mah dongeng zaman baheula urang anu di lembur ka Jakarta. Tumpak bus ku kurilingan rek eureun. Alah aing teu bisa ngomongna eureun kudu kumaha. Nah kabenaran pisan pan. Eta mah ku kurilingan di jalan Diponegoro urang Jawa eureun. Ya di Ponorogo berhenti turun. Muter saeutik. Urang Padang Imam Bonjol berhenti. Iya cenah. Terus ke Kebayoran. Tah urang Batak ngagorowok. Si Singamangaraja berhenti. Cek urang Sunda teh di Jakarta mun nek eureun nyebut pahlawan masing-masing. Si eta teh nyaho da teu ajar sejarah. Saha? Kabaran inget jago pencari darahna. Abah Wiranta. Teu didenge ku beus tuluy we. Abah Wiranta. Naon sia teh kamana wae atuh. Halah. Dari dongeng ngaranna ge dongeng atuh kumaha. Tah dongeng mah. Eta dongeng baheula mah. Eta teh nya dongeng tah ieu mah keun bae lah da baheula geus parhul. Lain baheula dongeng lagi Minang tapi hayang deui aing. Dongeng anu kapek-pek curug. Aya jelema ieu keur malu kapek-pek curugna. Alah cuma ni baruh ieu. Meni geuneuk getih bubungan. Waktu kumaha cenah itu? Itu cenah si ibu itu tuh. Pan aya rana nu bogaeun eta nu bogaeun muning. Itu cenah colok atuh kasih itu sok damang cenah tuh bayakeun. Puye ceu abdi cenah ka corok curug. Atuh cenah bebaskeun kana bujur muning sok cager. Cos karena bujur muning cager euy. Wah tenang. Isukna 2 minggu ti hari teh kapepek deui baru ada geus tenang datangan deui ceu. Ya abi cenah baru itu ka kanang muning atuh cenah. Cos cager. Hiji mangsa kapepekna peuting. Jeung poek jeung naon ieu ceu. Aduh kumaha tuh jeung ku di damaran. Lah keun we teh aya damari da apa? Teu diantar ku ece, Barang sup. Cos kitu na. Jang mah lain bujur muning. Ai cek si bujur mana teh. Ajen teh geus ge lain curug. Akeun mah ge lain curug. Aduh. Tah ingat dongeng aki-aki dina bemo. Dina bemo teh aya awewe keur nyusuan orok, bari nunutan ngalengut. Hareupeunana hareupeun awewe teh, hareupeun ibu-ibu anu keur nyusuan teh aki-aki teh lengut nunutan. Epek teh bemo teh gejelik kana lomangnya di jalan nu bolong. Gejelik meureunnan tah. Budak lesot, aki-aki teh jongklok. Ai gep teh. Aki-aki nyusu. Si ibu inung budak cicing. Bari peureum da tunu. Barang ngaret hanap keur aki-aki keur nempokan nyusu eta mah kesel. Sirahna dijenggut. Sia teh naonan? Hei buat didangeukeun eta bari didangeukeun aki-aki terap. Duh wareg si bapak teh. Make jeung si orang wareg tadi meureun. Aduh. Keun bae atuh eta mah ngaranna ge dongeng. Ampun urang mah da ari dongeng teh atuh kumaha nya dongeng mah. Tah baheula mah aya dongeng teh tak urang mah inget mah dongeng anu maot kok.
eta anu maot ngejulurnya ari anu tunggu teh ti peuting aya berenang ieu anu maot nu poho deui teh dongengna euy urang yang Indonesia aja nah poho deui euy dongeng eta teh da aya dongeng eta teh aya deui dongeng urang cenah alus teh naon baheula teh kok naon nya nu alus teh baheula teh poho deui euy da loba teh dongeng kitu teh naonnya kering ngadongeng atuh heula sila teuing euy teu ngadongeng teh sila teuing teu ngadongeng nya urang negro baheula teh aya tah di negro pan hideung teh jadi kebanggaan anak negro tiluan keur paunggul-unggul bapak aing panghideungna sa negro mah itu bisa ceuk nu kadua teh hideung bapak urang bapak urang ceuk nu katilu bapak maneh kumaha itu bapak urang mah lain bohong keur main bal katemprang potong tah katingali ku aing tulangna hideung walah atuh mah hebat bapak urang mah kacugak getih ngocor hideung sia getih cik nu katilu mah kuat ka bapak aing mah aing asup patepas bapak aing keur maca koran aing asup bapak aing hitut poek ku bakat ka ku hideung-hideungna hitutna ge poek aya di budak koboy ulin ti peuting ai bapana sakit jantung pan jantung mah teu meunang ngadengin nu leuwas pan barang ditingali cenah ngintip yeuh ponto dikunci katingali tengah imah bapana teh keur jiuk we cenah ngalamun bari nya ngalamun ngadaguan mana walah cenah euy bapak urang ieu lamun ku aing diketrok diganggu geus pati sieun mata kumaha nam jantung launa laan senal teh pancorkeun kana janelana atuh lesot ragrag kuprak gebeg bapana teh aduh cilaka geus tinggalkeun nya paur bisi cilaka teh isukna beurang ka karak datang puntenna cenah bapak abdi ka kasiangan yo anu bewayah kijol ceuk bapana limputan-putan di camanyet ti peuting kana aing nungguan sendal nu hiji deui kasiksa aing tegang nepi ka brai beurang nungguan sendal hiji deui atuh hiji deui na kumaha nya atuh hari hiji deui rek kumaha tuh aing mah malah aya nu ieu aya tukang usup berarti mah kok pas sombong-sombong wah saya anu ngusup jago di dunia mah cenah kumaha kitu euy urang mah kakarak celom langsung disanggut tak ulah tak eupan saya mah nomor hiji di dunia walah cenah eta mah ceuk nu kadua nyahebat keneh dewek kumaha maneh urang mah kakarak gede geleng-geleng eupan lauk cenolo buru atuh sekiat ya yang nyantok bega kitu ceuk nu katilu teu aneh halus eupan aing kumaha aing rek ngusup minggu Sabtu lauk ka ari mah anjing ngusup moal apaan maka tuh alus-alus eupan pake jeung nanyakeun anjing ngusup moal apa tah kudu kitu Kang saur nama basa Belanda mah ti payuna gede tungtungna seh contohna deban seh delam seh gitu eta teh leres kapungkur aya budak kita sekolah efeknya kalau ka ulin ngangon muning ai bayaran mah dibere ku bapana ge hayo we ulin ngangon muning ngala jangkrik bapana mah nyakana sekolah hiji mangsa bapana keur ka sawah ka tega budakna bebejarek ujian ek sekolah keur ngangon muning pandeta di bapana nanya heula bener mana sekolah teh nya Pak diajar naon ditu basa Belanda cing dewe kae nyaho ada gampil Pak heuh hayang nyaho lampu basa Belanda naon delam ai bangku debang geuning gampang tinggal make de hiji mangsa mah bapana keur ka lapang ningali anakna kalau ngangon muning tuh eta mah ambek hey the woods cenah maneh teh the school geuning ngadon dengon demun hayo debal ayo balik gitu euy tapi aya dongeng ya udah ieu pikiraneun ieu aya seorang jutawan cenah nya boga anak 3 lalaki tah ari anu 2 mah bageur
Ari anu hiji mah baong lah. Lalaki teh geus teu puguh we eta mah. Bapana ge melang we hari depan eta mah. Nah, waktu anak-anak itu ngarorakeun remaja, si bapana waktu mau meninggal geus cenah harta bapa bagi 3. Mun bapa maot, ya harta bapa bagi 3. Mangkaning meureunnan 900 jutaan nya. Maot bagi 3 we geus. Berpisah. Ari anu cikal mah jeung nu kadua bener-bener usaha. Ya. Wah, usaha. Tah. Teu papanggih sekian puluh tahun. Begitu papanggih sekian puluh tahun deui nya, brek ngariung. Ai anu paling leutik nu bungsu jadi beunghar. Buhar. Ari ieu nu dua jadi ripuh. Kumaha cenah lalakon PK kieu ceuk nu panggedena, saya teh meunang biaya ti bapak teh cenah usaha kana dagang. Saya modal karena dagang bubuahan hancur, pindah karena dagang lauk hancur, pindah karena dagang hancur. Tapi kan jadi kieu saya sekian tahun teh. Sekian tahun pika kieu ayeuna. Terus nu kadua sarua saya ge muka percetakan. Sekian tahun hancur. Pindah urang kana dunia rekaman itu hancur. Geuning sekian 10 tahun kita jadi kieu. Ari maneh cenah kumaha nepi geus jadi beunghar ge sukses kan pangleutikna. Matak saya mah aneh. Da saya mah teu nyaho teu boga gawe. Tapi buhar. Ai saya karesep teh cenah kana onang baturannya hura-hura minum. Kulantaran duit loba warisan. Onang sakali datang teh 100 jelema, 200 jelema. Hayo marabok minum, minuman bir, minuman naon gitu. Wah poe teh cenah. Terus tuh eta dalam waktu 1 tahun ge duit teh beak. Beak atuh dipake ngonangan nginum we kabeh. Geus cenah teh mah. Terus jadi kumaha cenah? Eta botol urut minum dikumpulkeun aya saberapa puluh gudang. Dijual deui beunghar. Lancek-lancekna olohok. Nyaho kitu mah ini mabuk. Nya bayangkeun we sakitu puluh tahun Kumpul-kumpulnya. Sakali ngonang jelema 200 jelema ungah peuting. Ayeuna sakitu tahun digunukeun sabarapa puluh gudang eta geus kitu geus beak we tinggal ngajualan botol eta nu urut. Eta sakitu tahun geus naek hargana jadi beunghar deui. Nah, nasib jelema mah kitu kan. Eta mah lain turutan. Nya tah eta euy matak oge sok palalaurna teh ampun urang mah tah ieu mah aya hiji deui nya tah ieu tukang surabi urang. Oh, tukang surabi. Aya jelema can budak koboy naik ka luhur tangkal kalapa. Barang rek sing kalapa rek turun teu nyaho ti tadina aya tukang surabi di dinya. Dihandap teh. Nya keur dagang. Ipek teh bari malik-malik surabi teh cenah nya da katingali. Bari gegaro bujur we usapan bujur teh balikeun surabi teh surabi alah turun we si eta langsung digorobokeun beja-beja sia moal payu sia surabina leungeunna urut bujur aduh jang ulah cenah ulah cenah jang sok ujang hayang naon ge moal urang mah cenah moal sareng moal ya Yang diunuskeun namanya. ini rek diunuskeun moal cek si bijak teh sok atuh cenah tapi pangnyepangankeun curug mah cenah curug nu hiji deui teh aduh era bae urang mah sok atuh cenah tapi aduh eta si budak teh pan ngalalahang Iya. urang mah cenah marek dagang lahang we atuh kieu atuh supaya geunahnya panganana eta curugna abuskeun heula kana lahang arah cepel sok atuh barang bus kana lahang beja-beja dia Manu meuli sia sarua. Hiji-hijinya itu nama dame geus. Aduh. Aduh dongeng aki-aki sebling. Eta dongeng aki sebling teh kitu kok. Atuh aya kolot. Aki terus teu boga pamajikan nya hirup sorangan. Tapi mereka hayang budak mah ada aya kene. Masih punya birahi. Nya. Yuk ke dipipir euy mangga disasarung. Tah, curugna teh nya curug hiji deui. Diabuskeun kana botol.
Sup pada botol dicabut disada bling. Tak deh itu bling budak orang ngintip. Nah naonan si aki-aki teh. Barang ditinggal, "Hei aki, beja-beja ya." Ke sebling gitu jang sing karunya kaki ulah. Teu bisa beja-beja. Udud atuh udud ya. Hiji waktu cenanya aki-aki teh keur ngala buah. Eta budak orang ti kajauhan nyamperkeun. "Aki, sebling." Kadieu ya buah. Isukna akhirnya keur ngabedak keur ngalalauk gitunya. Sampurkeun, "Ki, bling, kadieu ya lauk. Aya budak ngora nu hiji deui, nah saha unggal bling-blingan di bere wae." Teu nyawa sejarahna. Si eta keur cicing di balong keur rewakan. "Aki, sebling." Tanya mimitina sia mah. Dilarapkeun ke balong. Aduh, kurang teh. Dongeng mah nya da inget eta dongeng waktu nu moal manggih mah aduh. Nah, eta mah kaktus mah keur perlombaan bunga sedunia. Oh, kaktus teh. Nya, Lomba bunga sedunia, nu lombakeun bunga. bunga. Dari Indonesia maju bunga melati dibawa. Waduh, keprok sarea. Jepang mau sakura. Waduh. Datang Belanda bunga tulip keprok. Arab ulang dari ditu mah kembang. Wah, si eta cenah jero parasot geuna calana kaktus. Alah.